Ah, aing teu boga duit euy. Arek lagi kasih modal ah. Uh, hujan deui lah. Lah, cing cing cing. Duh, rek. Aing keur pusing euy. Kumaha tuh? Ya gablek duit teh. Pan aing teh but sarua wae aing teu baroga duit. Kan berenang lima aing hampura ka sia mah ka bisa bayar hutang euy. Ayeuna ieu aing kan boga ieu disebut kokolot teh mah kokolot sik bagian penengah. Teu kumaha urang jeung ente ngeunahna urusan hutang ieu teh bener teu? Sok atuh ka dieu sia maneh ngobrol. Dalam Urusan hutang we sia mah ka aing nyebut kokolot. Ari aing kawinahan mah sosoranganan wae. Bener. Nah, jeung ieu mampe ke ari jengut-jengut jeung gonol aing mah. Mung pipiluan urusan kieu mah lah. Cing balik Aing atuh. mah udut we jeung minum tah. Nya, kitu we. Sok uruskeun. Aya atuh. Beda kumaha tuh kacan aya bud. Cewe samun aya meureun ku aing teh di bejaan deui sia nya. Set sia mah. Wah, lieur pokoknya. Balik sia mah. Yang geus ayeuna mah melieur mah barali geura ka warung ka ditu marari obatna. Bro, marari obat kitu marari bodrek kitu. Si Otin ini si Alek ini sareueun sarua batur. Mana nya? Jalan ah. Itu juga si Tim di luhur euy. Oh bener aya tuh. Tim. Adio. Aduh, goblok. Weh, Nek. Aduh. Lagi kasih Alek. Udah hasil tuh. Si Alek goblok bener. Ger. Goblok budak teh kudu digendugan ku aing teh. Hasil ah. Pusing. Tim, hayu dia urang ngobrol jeung dia, Tim. Kadi. Buru kadi dia gini ya. Urang ngomongin masalah si Alek lagi teh menang jeung teuna. Kadi, Tim. Dia gini ya. Dia buru. Aduh, ini aing lagi kasih Alek teh hasil goblok. Tegablageun duit si goblok mah. Iya, nah. Si Alek teu percaya, jeung si Alek teu beres. Terus kumaha ayeuna? Duit nih. Teu bogaeun nya. Heeh, si goblok. Hadir iraha tuh jajanna janggina eta. Euy. Intina lagi si Alek mah kudu bener. Si kudu keras. Si Alek mah kudu dikerasan. Pokoknya Ya, si Alek masih kalau bangga bohong, bang mana tim? Nunggu ngasih sorangan. bener. Ditelepon di gardu, ternyata di mana? Itu si Alek. Aing Sumpah ditilang itu lah. bener. Situ ya. Oke mah. Pokoknya saya tagih kedatangan kudu tepi kaberes apa enak ya. Saya teu boga duitnya. Oke. Ayo teh, urang tagi kasih Alek. Ka mana tim? Ayo ah. Hanya ayo orang tagih di mana si Alek lain orang sampeurkeun. Apa dah? Kurang sarekana sekalian si Alek. Si Alek Oh, teh. benar itu. Hayu tim orang sampeurkeun kitu cara nama jeung aing. Goblok teh. Teu beres pisan Kablok si Alek. anjing. Sugan menang ku aing jeung aing mah. Si Alek mah kudu digalakan. Ya, kebok. Si koplok otim datang sedatang di wae anjing teh goblok. Tah geuning si Alek nyebut aya. Kumaha Alek? Bener sih ya goblok. Kumaha tuh tim ya? Aduh, Pak RT. Heeh, soalnya aing lagi kan kasih Otim, si Otim nungguan di sia lagi. Kumaha ieu? Kumaha tidak Geus kieu sok aing nanya tim. Boro kumayar hutang Pak RT dekeun tuh aya lagi Oh, rokok. tim beresan. Rokok teu Aing mah yang beres, we da tadi lagi ngeunahan cara ngejemna ka aing bener teu? Beli beas teu boga. Sugan atuh kumaha we ya nama ya aing sakali dieu ka siapa tertulung kumun aing minjem deui. Aduh, sia-sia aing jeung Jangan gitu teman-teman tim mesti teu boga bener beres ku sia tim sakalian kagok kesel aing. Stres, Gampang. duit deui, Bener duit tak? deui. Goblok. Ah.
stres. Alah, Sugan aing Kan we geus kagok. panen ieu dibayar sekalian kabeh jeung kamari ieu. Karunya aing ngeukeun meuli. oh sia mah. Sabaraha lek. Ngomong ke Ocim. Hanya saya nawe di otim. Itu. Duit dua ya. Kagok sia lek aing mah. Tah gitu. Kumaha hutang ka aing. Jeung receh-recehna kajeun. Heeh. Lebok kata sia. Siap. Keku aing berarti panen aing ngajual ke bor sampe. Aing kan panen sampe, aing belak sampe. Mah. Orang kumaha aing Itu, mah Pak RT. lagi. Nah, Tapi gitu. ka jadi dibare duit banding karunya kasih Aduh. rek mentangan ulah sok nginjem teh ulah ngeunah. Tadi kala ditagih kudu bener. Aing kieu makan wajib bere. Tim. Puratin aing nya. Itu Mas. Yuk. Oh, geus Makasih, bener siap. we teh keur meuli beas. Balik. Lumayan ya jeung beli rokok ayeuna si goblok aing ditipu deui wae. Jadi datana jeung si RT Andi nih. Lebok aing teh sia ditipu.